Sal. Aing teh sih mah ngompolna beri koneng pisan aing ge. Atuh gara-gara ieu kitu. Minum torpedo. Koneng naonna? Beri cek kompolna, beri koneng pisan cek aing ge. Wah, sia urang loba teh dicoko. Ada coko naon kunyu. Aing mah tara nyoo. Hah, koneng. Get dina torpedo sih kana mah. Saya teu percaya. Mana ningali aing? Cicing tungguan di dieu nya. Tah ada kunyu kieu cai aing ge. Nah, haki ieu geuning. Jadi warna kieu da koneng sama, lain kieu nah jadi kieu nya era warna. Oh, sia mah ieu mah loba teh dicoko, pucuk ku handbody meureun. Nah, aku gawe kunyu. Nah, kieu nya atuh kudu kumaha isa solusina aing. Nya, teuing atuh. Singkelang aing tara murahkan torpedo ayeuna mah. Jarang. Anjing pokoknya mah keur enjoy. Ya budak mana anjing, ulah macam-macam bisa tonjok wa aing sih. Teh nyawa aing keur ngeplay ya. Anjing beak kudu neangan sum ya mah. Anjing pokoknya mah aya nu macam-macam di donet ku aing. Anjing korban ya. Aya korban ya anjing. Wah aing disamperkeun. Jadi kieu sace kompol teh komo ayeuna mah. Rumah sakit gitu ku aing, cek. Sia kuyak-kuyak kena naon di dieu. Siapa tuh? Ieu daerah kekuasaan aing, Jauh lah macam-macam jeung aing. Dieu jamana? Jauh lah macam-macam. Ieu daerah kekuasaan aing. Aing keur ngeplay pokona mah aing teh aya ngapal aing minta sum. Gocap. Aing teu boga duit, sace boga teu. Sia ulah nyebutkeun teu boga duit bisa ditonjok ku aing sia dadana. Gocap. Ek mere moal. Teu boga duit. Sia ulah macam-macam si tonjok ku aing sia budak mana anjing, Budak mana sia? Nah, eta naon eta ngobrol Ya budak mana ya? Budak mana ya? Macam-macam sia teh. Sok eta mah polontong ketang tenggel. Tonjok ku aing ya. Heeh. Tonjok sia ku aing anjing, Ulah macam-macam sia anjing daerah kekuasaan aing ya. Ya aing keur ngeplay ya. Sumpah tai sapi sih kana ieu mah. Ek mere moal. Naon? Gocap. Teu boga duit. Sia boga teh sal. Bedil ku aing ya. Gocap cek aing gocap. Aing aya ngeplay aing keur nanggung ya. Bejaan teu boga duit. Keur nyaho teh aing ieu keur ngeplay aing keur naik ya. Sia sok mabok tara, Sia sok mabok tara. Sok tara. Ya sok tara, tang aing mah lagi sarua tara. Bohong kehet. Sia teh keur mabok naon eta? Sia keur mabok naon eta? Aing mah teu mabok na. Sia ngomongkeun tara mabok eta anjing aya botol hareupeun sia bisa ditonjok ku aing eta sia minuman naon? Ya emang duit mah eueuh aya ge eta. Ya minuman ya. Heeh. Aing sering keur ngeplay ya. Pokona mah bisa aya naon bebeja ka aing ieu daerah kekuasaan aing. Pokona mah lamun aya naon di abak ku aing. Salah kumaha ieu geuning. Aduh rese pisan. Sorry aing keur ngeplay ya. Pokona mane-mane bisa aya nu macem-macem. Ieu non ieu? Bebeja ka aing pokona. Kunci naon ieu? Oh. Aing balik heula, Heeh. Aing ieu keur nanggung pokona mah. Sok bebeja we, bejakeun. Heeh. Kipli bedog gitu, Siapa? Eta dibawa ka mana? Iya nuhun ya minumanna aing keur nanggung ya. Sia kumaha kalau kali bibikeun. Sia modal. Yang lumayan sia mah kunyu. Bisi paeh kunyu anak batur. Kumaha tuh tinggal di. Yo atuh sia parah ya anjing ih, idem. Macam-macam anjing. Sudah mana anjing? Tanya ku aing sia. Ya aing keur tinggi ya. Apal. Eta budak dua eta anjing sukan aing karang ngarinum si anjing. Minuman naon ya anjing? Anjing. Ieu ngeunah minuman naon anjing? Aing suka ieu minuman. Aing kudu pesen ka budak dua eta. Sal. Hah? Budak nu tadi di ditu mana? Iya, kan iya dua. Aing beuki minuman dia aing isukan pesen. Oke. Heeh. Sia tadi semua naon? Aing pesen 2 botol soalnya. Cai bodas. Nah, sia geus burak naon ke beukeun kitu. Aing mah teu budak nanaon da. Minum cai bodas unggul. Saya bodas. Ih,
ujung jengkol ketan tadi aing ngadar jengkol. Cik, gua as pangarnanya. Atuh, eta mah pae kan. Nyoting, cik isi ieu. Aku syaron dibikeun atuh kunyu. Cici, Aing teu apal tapi naon. da bisa tengeun aja nah. Heeh, tapi bisi mun isu engke aya nu kacaritakeun dina speaker kumaha aing mah teu pipilu cuk. Isi ieu. Bisa jadi ka aing Nyaho aku sia dibikeun cik ke. isi ken. Sabodo teuing anjing eta mah urusan sia. Sia ku aing bejakeun ti ayeuna. Sia deui ku aing bejakeun. Lamun lain teteh awewena kelaanan kudu kawin harita aku sabab Pak, naon can nah ieu bapak ngajieun baju nu kieu teh naon teh? Mun ngajieun. lain menangajian bapak ieu mah pamere ti Anano Banten ta SMP nih bos senggol dong ta PT SMP kumaha? MSP. MSP nih balik saeutik atuh ta PT Marlin Samudra Pasifik tah iya teh aya nanti di Cilegon Banten. Cilegon Banten. Bisi aya nu butuh tongkang, erek mau split, erek mau batu bara, tah tinggal pesen ka ieu tah PT Marlin Samudra Pasifik nu boga teh Panano jeung Pak Agus Oh, di Banten. heeh. Yo, Pak. Pak, Naon? urang yang sepeda sepeda gunung geuning. Sagala wae sia mah. Ada gunung aing ge hayang anu duitna. Urang teu boga duit. Maneh we meuli atuh ke bapak ngajaran. Bukan duitna apa teu gawe. Teu usaha heula. Nih atuh. Nah, hageling teh duh. Sepeda gunung tapi apa? Heuh da mah sepeda gunung masih teh 3,5 juta. Udah aku Awas saya modal lah ke siam aing keur nyanyi-nyanyi ngareuna. Diganggu wae. aku mah. Pak, Aing teu hayang sepeda. Ini koret bapak aing. Padahal teu sepeda bisa. Berenang ge, ulang-ulang gitu juga ndog asin. Gondo geus banget sia tah. Kumaneh kunaon? Aing teu pirah hayang sepeda, ding. Atuh lain menta ka bapak maneh. Dah, bapak aing koret. Ku aing kudu digebotan meureun bapak aing mah. Loh, sial meureun nu digebotan. Bener ku aing kemah geura. Wani gitu. Hayang sepeda. Nya wani atuh teu wani kunaon aing. Loh, teu percaya aing. Nyuk teh teu hayang sepeda aing. Dan gebotan heula bapak aing heueuh. sia ku aing buat mah lain aing kebetulan sia ku nyuk. Naon sia teh ngomong buat. Teuing, Bang. Sia ku aing gebot deui. Hanteu. Si Oding eta Teuman ngiringan Teu urang mah. yang teh sakukulu sia sekolah Nang tadi Oding saha nih? Maneh cenah nangtang tak ka bapak maneh. Nah, saha? Maneh Itu ketampak, eta mah tadi si Oding. Naon yang dibuat tadi? eta Bang Doyok cenah erek digebotan ku si Faisal. Bapak teh sia teh ku aing dusunnya. Tuh ketampak. Eta mah tadi urang. Hantu-hantu eta cek si Oding paneh kegebotan aing cenah naon maksudna? Ngagebotan bangkong. Tadi aya di tukang cenah mun badag si Oding. Bangkong di tukang, Pak. Bangkong sia ku aing gebot meureun.